Jadi gimana lagi ini teh? Maksud kamu teh ngundang saya terus? Anjir. Can aya budget keur mayar bintang tamu. Jadi itu ngesebar episode gitu ya teh? Iya teh anu ka 27 Masehi itu episode. Iya teh loba pamenta aya ieu pamunut DM. nge-DM Oh. kana Instagram biasa. Dosen itu dosen ISBI. Oh, Jaja DM. yang jajah dosen gitu. Dosen sekarang. Oh gitu. Dosen. Oh, barang tukang nabung. Iya, sekarang dosen. Emang dosen? Alhamdulillah, mudah-mudahan sih sakinah mawadah warahmah mengjajah nya para kanca. Ini teh loba nu ngadem teh anger. Kang teruskeun deui cenah carita kamari pengalaman keur sakola Oh cenah. iya, itu kamari teh Kabaungan sakola sakumaha baungna gitu. ternyata kamari karek SMP. SMP masih kena loba SMP teh. SMP teh urang kasu bager keneh. Bager keneh. Bager keneh SMP mah. SMP teh. SMP mah Wah, belum can aya nakal-nakalna lah. jadi mana mah telatnya. Telat asli. Salianti telat mikir teh, telat oge, telat baong. Urang mah telat baong, Nah, telat keluar kuliah, nah. nepi ka telat kawin. Asli, Bro. Telat kawinnya gara-gara telat ngangkat hari tatepan. Untuk itu mau dikawinkeun. Benar. Bisa ada teknik nama kenakalan remaja. Iya. Iya kan orang kurang nginformasikan teh lainna orang nginformasikan aib orang. Betul. Tapi justru kudu jadi pelajaran bikin barudak ayeuna. Pelajaran maksudnya dijadikan pelajaran di sekolah gitu ya. Lain. Maksudnya ulah ditulutan gorengna. Jadi enteng beneran. Jadi henteu. Nah itu. Eta, emang ngerti pakai ngaca gitu. Ngaca. Oh benar. Mun kelakuan gitu teh goreng ka hareupna gitu. Oh, benar. gitu. Tapi minimal aya kenang-kenangan. Tah eta, sehingga urang kadang-kadang loba pisan SMP. Meureun aya nama naon atunya? Barudak teh main gadgetnya. Main eta baheula pan eueuh. Nya. Hayang permainan teh baheula dingdong ka SMP teh. Nya. Apa dingdong? Apa? Wah, kujring. Cret. Apa? Eta ge beja Cipatur kan urang di lembur sakolahna. Oh, eueuh gitu eueuh si sabu mah. Gimot. Nah, gimbot kan main Tetris teh. Eta. Anjir, permainan teh nu karitu baheula mah Nya, nya. eta geus paling canggih. Tapi masih kena resep urang mah kaulinan di lembur si galah kan baheula. Sonda nu kali itu masih keneh urang mah. Sumput. Masih keneh kealaman. Ya main dingdong teh geus panggaweuna. Mun ayeuna main Free Fire, main dingdong teh. FF mun ayeuna mah non nobar non mabar. Tah eta mabar. Apa lama mabar teh mabuk bareng. Jadi naik angkot tidak ke Sumedang. Koncerna ngelawak leo. Ai suka teh nginum. Lain Ya. naik angkot 04 cet ka stadion Ketib. Lu kadinya ge ararut tah we. Udah jalan apa? Terus pagelan dia. Mabar teh eta mabok bareng bagelan mah. Urang mabar teh. Halus berarti hal yang tidak negatif berarti mabok bareng harita mah. Nya negatif. Oke. Nah, Soalna babaturan anu ka peceretan utara. Kumaha? karena teu maneh baheula ketika kan batur nu baleunghar mah boga motor geuningannya. Berarti aing kasup beunghar baheula nya. Boga motor, beunghar. Boga motor. Soalnya baheula motor teh kieu, Bro. Disebut beunghar teh teu ngiridit. Oh benar. Baheula mah kontan. Benar. Karena eueuh istilah ngiridit. Jadi nu boga motor teh baheula mah PNS gitu kan ya. Karena ngiridit oge manehna beliau itu dipotong tina gaji eta gitu. Ngiridit cuma dipotong tina gaji eta karena boga jaminan kan eta mah PNS mah. Lamun swasta mah pegawai petani nu kali itu kudu kontan. Jadi kasup jelema mampu. Oh bener. Jadi mah karontan. Jadi lamun hayang motor teh ngajual kudu daek tani heula di dieu mah. Ngajual engkol engke teh. Mampu berartinya disebutna teh. Disebut mampu. Disebut tidak mampu. Mampu. Itu sebenarnya ada dipakai ngojek sebenarnya. Iya, dipakai ngojek. Kabejang gitu. Eta pernah ngalaman eta ke SMA, kurang mah di SMP ge ngalaman. Lamun misalkan kan make rok. Ponok SMP-nya. Nya. Enom kan SMP geus pararanjang. Ponok-ponoknya ponok-ponok bahkan.
noong teh make eta teh geuningan, make kaca nu buleut segede kieu. Ya. Kaca uril. Terapkeun dina tali sepatu kayaknya. Nah, terus kitu kan sadarkeun geuningan. Katingali eta teh noping. Anu rewasan nu teu make celana jero. Pernah sih urang ge, tapi saya SMA eta. SMA. Emang eta ge kumaha nya disebut meureun kaget si budak eta teh. Nah urang jadi kitu meureunnan. Jadi istilahnya merean. Bae ah ka maneh mah odat baheula mah dia. Bae ka maneh mah lah, da maneh mah bager cenah. Akan bae. Jadi kadang-kadang urang baheula nya meureun keur naonnya puber meureun sebut hayang sagalanya hot ya. Jadi mun beres istirahat, urang mah asup baheulana, tapi lain ka bangku sorangan. Tah di asup ka bangku nu awewe teh di jero gitu nya. Di jero. Nyumput heula. Si Ani ingat orang harita. Ngadeg si Ani. Ani anu jeung Roma Irama ada. Nyumput di jero teh kieu we. Datang si Ani teh pan. Dieu. Kan urang di handap teh geuning kan. Kieu we teu nyangko aya urang. Ngora kari boga agen kitu. Jerewet jerit eta. Bae apar teh urang. Ngan barudak ayeuna ngalaman teu kacunihinan kitu tah. Cunihin disebut teh kan baheula mah. Ya. Lain porno, ada cunihin emang kageuleuan. Da hari nafsu mah urang teh pan. Tidak berlanjut, maksudnya tidak berlanjut ke hal-hal yang mesum gitu. Cuma kitu hungkul gitu. Hungkul, siga ngejepretkeun tali BH SMA tanya. Kan ara ripis bajuna teh. Bajuna teh engko make kerudung, tapi ara ripis geuningan. Ngagrat teh katingali tali BH teh. Jepretkeun eta teh bari lempang teh nya. Baheula geus aya baheula informasi kunaon nya zaman urang teh. Telepon koin palingnya. Telepon koin. Aya war gitu. Oh, dari lemur nya, dinya mah aduh kalinya. Duitnya masih kena wesel. Urang mah tah keur SMP inget. Mun balik sekolah teh, jeung init sekolah pageula-heula teh ka deukeut Koramil. Nah, di dia aya naon? Di dinya teh aya ieu telepon koin. Jadi tak isuk-isuk teh kan sok loba nu nelpon. Isuk-isuk teh loba nu nelpon. Nu rek init gawe nu nelpon di dinya cering kuduitkeun cering pan. Tah ditungguan we. Geus taruluy teh nu nelpon beak. Kurang dirojok ku nyere. Cok dirojok itu berdua duit teh kalaluar duit. Nah, karek boga bekal sakola dah. Tah ieu sana bogana Telkom ada teh ieu teh bangsat teh. Baheula nya. Baheula zaman kenakalan remaja. Paket. Aya paket. Dong. Paket datang. Wah, ieu mah rembukan. Curiga. Bentuknya mah gula beureum. Dadu euy, moal kita judi eta urang unyeng. Nah, kita buka dulu. Ini juga dodol Cina euy. Kayaknya bulat gimana ya? Mau oleh Cisewu itu gula beureum. Gula beureum. Nah. Hese kieu. Mau paket mah hese. Oh, pangarah ieu ngaranna tera aman. Dinu ieuna non ngaranna teh. Apa teh ngaranna teh? Kargo. Kargo. Kiri tela wah lem euy. Mah pertanyaan pernah ngelem baheula. Eueuh can aya. Nu kitu. Cet mah. Oh. Nipe. Cet. Tah, urang kieu ieu mere cet. Urang mere cet. Nya cet urang teh lap we. Nah, maksudna geura ieu mere cet. Iya. Oh, ingat. Kan urang mah penyakit urang mah hiji nyeri beuteung. Tah, berarti kita ngadongengkeun urusan urang nyeri beuteung. Eta pernah urang keur sakola baheula. Heeh. Pas pisan asup di eta teh nya di kelas teh. Aya gitu teh disakalikeun. Keluar teh di geuningan. Wah, cinta kumaha ieu. Tapi pun urang era di kelas. Gengsi. Cek urang teh, aduh kumanya aya akal kali teh. Bu guru, naon? Yo sen teh ieu kursi ku abi dipeser. Nanaonan cenah kerek dipeser sakala. Urang teh era teh rek dari bawa we kieu. Bawa we kitu dah. Bahaya mun nangtung reje. Bener, base katingali gengsi atuh era. Tadi bikeun we ku guru teh. Atuh bu guru cing teh sabaraha 500.000 sok lah cing teh.
Urang teu boga duit oge wanianan we da. Oh, ada kumaha demi gengsi. Demi gengsi. Anger tadi bikin. Wah, ngagora-gora we urang. Wah, menipat di pira kursi butut kieu ge. Podolan ku aing. Ini teh urang. Padahal mas modal dia tadi. Modal tadi. Tadi cerita tentang chatnya. Tentang chat, merecet eta. Halus kata cerita halus. Halus, jadi mengingatkan karena cerita orang baheula. Kadang-kadang urang mun balik sekolah capek gitunya. Megatrek urang baheula. Megatrek di sekolah teh. Oh disebut teh naon gitu teh? Dogar beneran. Dogar di kota mah dogar. Tapi orang kan truk eusi biasa truk. Narik eusi keureunya. Narik eusi, narik hasil bumi. Oh, dahareun. Nur ka Bandung. Mun di dieu mah jagong, narik jagong, narik sayurannya. Itu kan cau. Terus gula beureum, beas gitu kan. Ieu waktu keur panen peuteuy, ngurusum panen peuteuy hari teh. Megatrek jeung baturan teh. Beureun. Sok di laluhur we cenah kitu nya. Rela cat ka luhur teh. Ternyata mong peuteuy wungkul di luhur teh. Dina mobil teh. Dina mobil teh. Urang kan dieu teh dina ieu-na geuninganna sok aya luhureun supir. Di lubak ieu-na aya. Nu balkon. Wah, tah balkon dina balkonna. Wah, peuteuy euy cenah teh. Nya lumayan lah. Di bawah. Oh, udah saking lobana teh ya tuh. Sateut kabayang. Eta mawana kumaha? Di kantong kan. Kantongkeun. Kanu tas. Nya. Hebat. Yang 10 papan sampai 10 ieu. Berarti diajar bajing loncat. Tapi dah mal kaciri. Mal kaciri. Da lobanya. Nya, da datang ka imah teh ti mana jang? Kalau orang bingung basa teh lagi naik kitu teh rek mawa teh kanu tas teh. Orang naik truk ke si Bata hari teh. Ini rek mawa bata di tasan tah. Ieu minuman naon euy? Naon eta? Teh tubruk. Teh tubruk, teh teh geuning nubruk kana huntunya. Ieu mah teh sampah. Saya teh senina teh, jadi urang teh senina teh mulungan eta gitu. Ngeunah oge sih. Ngeunah da make gula. Tuh ngan kitu teh ngeunah teh galak. Ya. Tapi baheula ka sakola aya guru galak teh. Kalangan pasti aya wae kan. Aya wae. Setiap kelas aya wae. Baheula malah ke SD mah aya non guru teh nepi ka maledog ku non ku penghapus. Nepi ka dijiwir wah digaplok di kumaha. Tapi masalah baheula. Masalah. Lamun guru siga kitu ayeuna wah kudu geus urusanana nya berat. Padahal bener aya guru anu memang galak, humoris. Humoris. Mau cicingeun aya guru teh. Ngomong ngajar tapi cicing. Nyanyo gajihan sih eta mah. Aya nu kitu. Aya nu ngomongna teh jelas. Aduh tapi punten nya tas almarhum. Mun kepungkur. Ingat orang paling resep teh ku babeh urang diajar teh. Oh enggak, kaajar ku babeh teh. Oh resep heureuy babeh urang mah. Mengajar teh jadi aya bahasa-bahasa jorang gitu ngajar teh. Tapi bener sih, Bapak didinya memang pas ngajangnya kali itu memang resep heureuy kali-kali gitu. Heureuy teh. Jadi mun apal cenah barudak cengkeh cenah tah, cengkeh teh nya. Cengkeh cenah gitu. Cengkeh teh singkatan cenah gitu. Naon teh singkatan naon? Jeceng cenah nepon bekeh. Cek Bapak itu teh. Bari jeung kita mana ini nya? Geus ada di barudak teh tuh. Terus ana kumaha teh? Seri we. Bari jeung gogoda kana teh Bapak. Bapak urang emang nya ngajar guru naon teh? Baheula di ditu. Guru agama. Guru agama, guru geografi. Guru agama geus kitu nya. Guru agama, guru geografi. Kabeh we da nya guru agama baheula mah emang kudu bisa kabeh nya umumnya. Umum. Oh bener. Umum. Nenting pinterna teu nerap ka urang gitu. Kasih Yosef berarti ka di mana? Bodoh adi urang kok. Berarti eueuh bener nerap ka budak-budak lain nya, pinter. Tapi da anu terkenal teh guru teh mun teu nu galak, humoris eta. Nu bager gitu, bager sebenarnya, tapi pasti terkenal. Baheula teu da inget tah, ke SMP urang mah jiwa seni geus eti baheula. Jadi mun asup ka kelas teh guru can aya teh urang mah resep tatalu. Jadi mun eta teh mun datang urang teh barudak teh wow, alemprak. Oh berarti lamun alemprak itu nita urang tatalu. Wah, tatalu. Wah, barudak mah aya kanana. Hiji waktu keur ngeunah we tatalu nu joget-joget kan tatalu teh bari cieu banget kumaha bari berem. Cat tiba-tiba jep jempling. Pas beuntak set guru geus sareupeun. Langsung eta mah.
sia cenah sok ngarusak bangku teh. Kadieu cenah urang kempesan tah hulu teh cenah dikempesan bahasana teh. Kadieu cenah tetap pentilna kadiekeun. Pentil ieu tadi sih. Tong dikitu teh satarikna. Lek, kata langsung cungcurungan ka rasa. Can urang penggodegan ti baheula ge. Dijiwil tos. Saya tali helman barang. Saya tali helm baheula ge kadieu. Dijenggut teh atuh itu. KBP cenah. KBP eta mah. Oh, saya BP harita. Geus aya. Nah, guru BP nanti can datang nih, nungguan hadapan kantor BP teh, lila teh nungguan di babaturan teh opatan, naon gitu dah bete nya, damdaman, beri nungguan guru BP teh damdaman hadapan kantor eta teh, make duit judi teh baheula mah 100 perak, damdaman nu eleh bayar, bukan kesalahan. Eta mah datang deui atuh guru. Teu apa pan guru BP teh, naon ieu cenah kala main di dieu. Tungtung nama di sidang teh gara-gara main dam-daman make duit. Juga nu nangkang meureun kan BP-nya. Salah saha atuh datang beurangnya. Nya eta. Tapi aya manfaatna oge. Guru galak teh keur urang mah aya manfaatna. Manfaatna kumaha? Lamun baheula guru galak nu nepi ka nyabok, nepi ka meledogu eta, meureun jiwa urang bakal lemah. Mau kuat, tapi orang nges terlatih gitunya dengan itu jadi ke kota ludeng, kemana ludeng, jadi ludeng. Atau mun kitu mah tong ku guru galak, mana berartina ku anjing pelacak. Atau SMP, orang mau celana teh 2 kok. Yang naon? Di tas teh. Nu hiji celana sontong, sana pentuur, ngebaik umrah. Oh nya mana? Nu hiji deui anu di luhureun tuur. Heeh. Jadi lamun aya razia kan teu meunang make sontong teh. Baheula teu meunang. Teu meunang kan baheula. Teu meunang baheula asli. Tah, jadi sok dirangkep urang mah kadang. Tah, ketika aya razia, set buru-buru dilaan. Sebutkeun kolong bangku eta teh. Urang mah sampai pernah kiri baheula. Memang kan baheula mah di luhureun tuur pisannya. Nepi ka lamun dibenyeng kiri kanan. Kan mutar bae kolor euy. Ngebernyeng gitu kan. Siki keluar pernah. Wah, bilang eta urang. Pernah asli urang mah si Krisandi tah. Nu ngakitukeun urang mah. Nyermi eta eta. Awal. Bola mah da tara usum make kolor ke zaman urang mah. Jarang gitu. Jarang. Eueuh ditu. Karunya. Berarti tahun sakitu wah iya pisan man ditu nya. Naon disebut teh? Geledegan. Nya ada bola keur zaman urang mah memang nonton TV ge masih susah. Masih susah. Jadi jarang bisa kahitung boga TV. Boga TV teh. Jadi urang mun tiap Jumaah lah gitu. Urang teh nanggung aki kaheleran bener ngalayen disebutna teh atau orang kerleutik eta soalna rek nguru malam minggu na eta jadi poe Sabtu teh cokot sore jeung adi urang bener panggul deui aya Aneka Karya Safari eta dalam acara-acara TV teh wah Aneka Karya Safari teh paling ditunggu-tunggu atuh ieu nongkrong di Bojong Rangkong tah ngalaman SAFARI Safari eta pernah kira mah merasakan keindahan Adi Bing Slamet terus eta teh anu iklan Pepsodent teh geuning eta teh nya Aneka Karya Safari teh nya Om non dan Om Kusman lain aduh poho deui Kusendratmo tah Kusendratmo eta kuis siapa dia bener hiburan paling hey siapa dia tanya eta dia berkumis dia jelalatan siapakah dia acong kayak gitunya paling karya-karya kenana nges aya TV swasta lainnya aya Indosiar aya RCTI kali itulah nya tapi aya kuis nu masih dibawakeun ayeuna naon aya sempat non kuis musik teh geuningan kuis musik alah naonnya anu tebak eta geuningan berpacu dalam melodi berpacu dalam melodi eta acara baheula aya aya dia ayeuna nya terus nu
Eueuh di mah eta jari-jari. Tah eta nya. Pepengnya almarhumnya. Om Pepeng almarhum. Eta sempet viralnya zaman Narita. Acara TV. Ya, tapi kata viral balamanya. Kasohor. Tapi film Sunda teh justru bangkitna baheula. Ayeuna mah aya teu nu wani gitu sineas gitu tukang nyen film ngangkat kebudayaan Sunda siga baheula film Kabayan. Iya, bener. Inohong di Bojong Rangkong. Bener. Eueuh ayeuna mah. Can anu wani. Kabayan baheula Sok Kabayan. Ya, nepi ka layar lebar nya. Mendunia itu. Bener. Mendunia padahal ada sisipan bahasa Sundanya itu. Bahasa Sunda justru lobana. Kang Ibing zaman si Kabayan Kang Ibing. Terus didinya karek kasih Kabayan almarhum Didi Petetnya. Eta bener eta booming tayana can deui eta nu daek ngangkat film eta teh gitu. Jadi memang nah hese gitu dengan karakterna padahal mah jieun we si Kabayan anu anyar we gitu. Iya. Tapi tetap mungkin ulah ngaleungitkeun supistikna eta. Ada beberapa ketakutan sekarang teh. Kalau si naon maksudna cenah? Netizen karena Kabayan itu sosok yang gimana gitu. Karakternya geus kabangun. Gitu. Udah kabangun sama Didi Petet, sama Kang Ibing. Ketika yang diperankan tidak seperti itu, langsung lain ternyata melin Kabayan. Itu. Padahal Kabayan mah sebetulnya lain bentuk fisik. Tapi Kabayan mah bentuknya karakter anu nyunda. Sampai sekarang belum memahami mungkin. Kadinya itu. Siga sempat aya layar lebar Kabayan jadi miliuner. Tapi pemerannya lain orang Sunda. Malah menjadi si Iteung lagi bule. Si itu teh Rianti Catwright eta. Tapi eta cukup rame. Orang bisa menerima. Padahal secara eta mah tinu beungeut ge lain orang Sunda. Nah, itu. Jauh nya Sunda bule. Aduh, sanes teu sono panginten Kang Aldo ieu teh. Geus we. Heeh. Maksudnya waktu bahas sebenarnya pengalaman loba kene. Nah, bisa aya request deui atau pamunut naon mangalah. Tong kagok misalkan teruskeun deui pengalaman di eta urang teruskeun deui. Teruskeun we lah. Sok we di komen lah atau rek DM deui. Eta ge yang ngaranna teh si Rohman. Anu ada DM na teh. Kang teruskeun deui saurang. Yang digugu we da.